Alhamdulillah Gusti abdi diberi panjang umur nepi ka ayeuna di bulan Ramadan ieu. Amaran eta si Kokom jeung si Arsadi diajak taraweh ku aing ka Sepe. Kumaha ye Meng? Ngojek piseun gara-gara corona, penumpang eueuh. Nya lah yang pugu mahar di kamar anak yang jajan, pugu penumpang eueuh jajan. Pusing na ieu laga corona. Beuh, ajuna yang mangkat ke kota lah. Itu Mang ngojek. Nah, dia tepak-tepak ngebeti kota, itu pakai masker, dia mau penyakit corona deui. Anu corona mang jaya awak abis sehat kieu ye tempo geta. Ke mana dia burung kuare? Baliklah ka imah. Ayo antarkan. Ayo antarkan. Neng, ayo ngadep jalannya. siap, nu aja nya. Ah. Begal dia. Op, jadi baik. Berapa mang? 10.000. Tuh, kayak orang milihan heula ya. Yo. Masalahnya? Masalahnya. Oh. Sebenarnya ini hirup pasti perkedak sarangan. Mau layan nih hirup. Waduh, kayak ipong bisa dipalak aing. Mana tuh mau duit deh, guys. Dia. Sangaran, balik di kotanya. Nah. Boleh tak melewatkan dia di kota, Kak? Hah? Boleh tak? Ayo, Rako, nak. Di Rako, dah sama di kota mau virus hadio. Bener, meracan. Saya nanu darah tak kurang ya. Atuh naon aja tah yang. Ning bibir bae teh jeung pake pendekan orang di sawah. Atulah yang hiji-hijina. Yo orang mau naon ya? Ulah tuh Ejit keluar. Ulah. Tah, bagus tah. Tah, deuleu sendal urang tah. Ulah menyak. Atuh deuleu sendal urang tah. Ya ayo. Nah, kesini orang resep kesorangan kan aman sorangan awak, ah? Geus balik heula nya. Rumah baru itu. Kayak. Kenon bisi kore itu suku ta. Orang masih peduli kene. Preman di dia ge ta. Lumayan keun atuh jeung anjeun lawa. Nuhun naon? Iya tuh leng tibalik nuhun. Nah, ieu sih menamah panjang ke urang. Bawa si poho urang. Pak Haji, di mana? Oh iya di kota. Nah, di kota. Kira aku di kota kikituan, naon make sepatu. Oh, pugu tadi dipalak gitu tuh, ku ipong. Hari gitu nanaonan dia mah. Nyaho, janayakeun duit, urang teu boga duit, pugu balik di kota ge. Bisa balik dia di musim corona di kota nage. Pugu ieu cenah panganggeusan. Oh, hadek itu mah dia. Oh iya pugu. Mas Kaji, urang dek balik heula yeuh. Nya. Oh, geus nu HDP di jalan nak. Lain dia geus laporan can. Kudu laporan ada ke RT. Oh, kayak endek ya. Kudu laporan lah. Mandi dia balik mandi. Kudu diisolasi dia 2 minggu di RT. Ulah kalori mah eta. Ulah. Ngabahayakeun kenal keluarga dia. Atuh kumaha dahar ge? Pokona mah terserah dia eta mah. Oh, geus lah. Oh, geus. Nu HDP di jalan awas dia si rampok di ditu. 2 hours later. Tah balak genep dia turunkeun teh. Naon jaboga balak genep dia mah dicem-ceman bae. Maaf gerabah balak genep ku dia tah. Waduh. Lewat aing lewat. Tah dia.
Ani mah biji jagong dia nu bener banget merena. Dia naon burung hayang nak tah dia tah dia ngeyel. Kalau dia mah dia itu main lolicikan dia mah. Masya Allah, indah dari yadak, taraweh, ramen gaplek. Selatan kok yang hiji kayak gitu. Bubar. Ampura aja ampura. Ih, ya. Bubar. Ya. Iya.